Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados, mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados simkuring dina medarna leuwih gacor deui sareng midangkeun cariosna leuwih rame supados tiasa ngahibur kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Mangga prung cuang kawitanan. Corelat kacileng harita Sugiwa tenggeus nangtung dihareupeun Ki Bewok anu keur nulak cangkeng bari cacalakatakan seuri barang ningali Sugiwa ayeuna geus aya dihareupeunana. Lain ti tadi Sugiwa lain ti tadi kaluar lain kala nyumput bae. Nah sia teh guru kabecus dasar tolol. Cek Ki Bewok langsung nyarita kitu bari molotot matana kawas arek bijil mencrong ka Sugiwa anu keur melotot oge ka dirina. Andika bener-bener eueuh tata krama pisan kuring teh pribumi di ieu tempat teh. Andika tamu nah teu bisa nyarita namu secara alus nepungan kuring teh teu boga masalah nanaon jeung Andika teh. Saha Andika sabenerna kisanak? Cek Sugiwa harita langsung nyarita kitu bari neuteup Ki Bewok anu masih cacalakatakan seuri jeung deui ayeuna mah 14 anak buahna oge sarua pilu nyalakatak seuri barang ningali jeung ngadenge caritaan Sugiwa. Aduh ieu nu kieu pupuh paguro teh, aduh geuningan petoy kitu Akang. Ini letoy kitu pupuh gagak bodas teh pikasieun pisan geuningan Kang ieu mah. Wah sakali cabok oge langsung teler ieu mah meureunnan Kang Bewok. Cek anak buahna harita nyararita kitu atuh ceuli Sugiwa teh asa panas kulantaran kakara saumur hirup manehna dihina bebeakan ku jalma-jalma anu kakara panggih can wawuh jeung deui teu boga masalah nanaon. Arandika teh geuningan bener-bener teu boga kasopanan pisan. Jawab heula pertanyaan kuring, saha Arandika teh jeung rek naon ngadon cecerowokan nyieun masalah dihareupeun padepokan kuring. Jawab heula kisanak. Cek Sugiwa harita nanya deui sanajan geus kasulut kaambekna masih kene nahan ngomongna teh ngusahakeun leuleuy kene. Sugiwa nah sia teh geus poho dewek teh Bewok baheula Andika geus wani ngaganggu paniatan dewek anu bakal mawah hiji awewe ti hiji lemur. Sia anu geus ngagagalkeun baheula jadina ayeuna dewek moal ngahampura ka sia. Hayu urang teruskeun gelut ayeuna urang tangtukeun nah dewek atawa sia anu masih keneh bisa nangtung. Sugiwa ingat ayeuna ka dewek Sugiwa. Cek Ki Bewok langsung ngabejakeun sagala rupana saha dirina ka Sugiwa anu ayeuna geus rada poho kulantaran beungeut Ki Bewok teh leuwih kereng jeung pinuh ku bewok anu kacida kandalna. Geuningan Andika Bewok
hampura kuring poho kulantaran Andika mah ayeuna beungeut tangga sepeda kacidak kerengna matak pikasieun tapi rek nanahaonan nguruskeun pengalaman zaman baheula jeung deui kuring mah geus teu mikiran kayaan kitu ulah kitu bewok jeung deui lamun bener Andika bewok naha anu salila ieu ngaganggu sakabeh kampung-kampung teh Andika oge bewok atawa aya komplotan lain deui cek Sugiwa harita langsung nanya kitu bari tutupana teh beuki antep pinu waspada kulantaran ayeuna kakarangarti jeung deui sagala anu dipikasieuna ayeuna geus bukti jadi kenyataan lemburna dijarah ku rampok gerot anu salila ieu ngaruksak lembur-lembur jeung ngarugikeun masyarakat harta jeung loba wanoja-wanoja anu jadi korban para rampok kulantaran dibawa kabur ku komplotan Ki Bewok. Ayeuna oge manehna penasaran hayang nyaho naha Ki Bewok kerampok teh jelma anu ayeuna aya di hareupeunana atawa lain. Wah, teu salah Sugiwa dewek anu kakoncara kajana pria dewek anu ayeuna geus ngahancur-hancurkeun lembur-lembur jeung paguron-paguron anu wani ngalawan ka dewek. Ayeuna oge dewek bakal ngahancurkeun paguron Andika lamun Andika teu sanggup ngelehkeun dewek sia. Kaharti ku Andika Sugiwa Ki Bewok harita ngomong kitu langsung ngancam teu di kilungan deui kulantaran manehna geus kacidayakina ayeuna mah Sugiwa teh geus moal aya nanaonan keur dirina. Bewok teu nyangka geuningan Andika. Aduh Bewok ulah diteruskeun kalakuan kitu teh jeung naon ngaruksak masyarakat komodi wani mawaan wanoja ti lembur-lembur. Andika teh kudu ingat jeung deui kudu mikir lamun dina hiji waktu Andika boga pamajikan terus boga anak parawan dibawa ku jelma secara paksa. Nah Andika teh bakal tega bakal moal boga kanyaah ka anak Andika Bewok. Cek Sugiwa harita nyaritana beuki tandas jeung deui ayeuna mah geus teu leuleuy kawas tadi deui kulantaran kaambekna beuki gede komode geus jaho anu ayeuna aya di hareupeunna teh rampok gerot anu geus ngaruksak sakabeh lembur jeung paguron-paguron dihancur-hancurkeun ku komplotan Ki Bewok. Tong ceramah di hareupeun dewek sia Sugiwa ayeuna lamun Andika hayang ngeureunkeun kalakuan dewek gampang moal hese carana elehkeun dewek heula lamun dewek geus teu bisa leumpang teu bisa nanaon deui kahayang Andika eta tandana hasil. Tapi sabaliknya lamun Andika teh sanggup ngelehkeun dewek sagala kalakuan dewek bakal leuwih ganas deui jeung tangtuna. Ayeuna dewek bakal ngahancurkeun ieu lembur jeung paguron sia jeung deui dewek teh nyaho sia teh boga parawan. Anak sia oge bakal dibawa ku dewek sia. Andika kudu nyaho dewek bakal mawa awewe terus kaasup anak Andika sabab beuki loba awewe kemampuan dewek beuki kuat deui bae. Ceuk Ki Bewok
harita nyarita kitu bari cacala katakan bakatku bunga. Edan ngomong teh ka mana-mana mending bae sia bebok. Ayeuna lamun kitu hayu urang teruskeun gelut urang anu katunda sababaraha puluh tahun. Tapi ingatkan ulah mawa sasaha bae urang anu kudu ngarengsekeun sagala rupana duaan murid Andika sakabeh atawa anggota Andika ulah ikut campur. Sok lamun dewek eleh rek naon oke terserah Andika, tapi ingat nepikeun kairahan oge dewek moal ngantepkeun kalakuan sia komo deui ngomong hayang mawa anak dewek keheulaanan bewok Cuk Sugiwa ayeuna mah nyaritana teh geus leuwih heuras deui kulantaran kacida ambekna komo deui ngadenge anakna arek dibawa kuki bebok. Halus aing resep arek ieu mah seug barudak mundur ulah ikut campur. Ayeuna dewek anu bakal nyangkalaksi pangkawarah ieu ku dewek aing dina peuting ayeuna bakal dibuktikeun sia eueuhna naon deui di hareupeun dewek sia. Harita Ki bewok terus-terusan cacala katakan seuri bakatku bunga kulantaran geus yakin Sugiwa ayeuna mah moal aya nanaonan keur dirina eta anu dina pikiranana. Setan sia ayeuna sok buktikeun beunah bener Andika bisa ngerekeun dewek sia bewok. Sok maju sia bewok. Cuk Sugiwa bari langsung manehna masang kuda-kuda jurus ke gagak bodas anu jadi andalanana. Masih kene nu kitu kuan anu ku Andika diandelkeun di hareupeun dewek Sugiwa. Waduh eueunana nahaonan sia nu kitu mah. Sok Andika terajang dewek moal inggit moal mundur moal kabur pilih kulit anu ipis tulang dewek anu rangu. Sok dewek moal nyingkah satu jang beas di hareupeun Andika. Sok lakukeun Sugiwa. Harita Ki bewok terus-terusan cacala katakan seuri bakatku bunga ngahina Sugiwa kulantaran dirina kacida yakin kamampuan Sugiwa geus moal metu deui ka manehna mah. Setan sia ngahina sia ka dewek rasakeun yo kacileng hiu dis jebrod dis hiu jebrod dalik deug bangkiung. Harita Sugiwa sanggeus sababaraha kali nonjok jeung najong kacida nenggelna kana dada jeung anggota awak Ki bewok lainna. Tapi Ki bewok dengan saukur cacala katakan seuri lelenggakan bakatku bunga teu kerel-kerel, justru manehna anu dibanting mundur sababaraha lengkah ka tukang kulantaran kakuatan dirina kawas balik deui ka manehna sorangan. Cok dewek oge nu kitu mah geus eueunana deui keur dewek mah. Sugiwa sok kaluarkeun kamampuan anu leuwih hebat deui montong kawas keur nyolekan tai kebo sia. Aduh kabecus sia tetep pantas jadi pupuhu ieu paguron. Sugiwa kemprut pariskeun bae Kang, pariskeun geuat lah aki-aki peot gitu, pariskeun supaya urang teh geuat bisa mawaan wanoja komo deui cenah kapan boga anak parawan tah si kemprot teh geura pariskeun beungna supaya tereh Kang ulah dilakeun deui
Ceuk sakabe anak buahna ting corobok ngabobotohan Ki Bewok. Tapi cicing dewek can subuh ngulinkeun aki-aki peot ieu hayang nyaho gableg naon deui. Sugiba montong kalah ka ngajentel jantul kitu kawas anu geus teu boga nyawa bae sia teh patung atawa jelma maju sia ari heueuh mah wani lakukeun sok naon anu bisa ku anu pika bisa ilmu naon anu ku andika bisa diandalkeun keur ngalawan dewek sia. Cek dewek oge lamun jurus anu tadi diandalkeun ku andika geus mulai nanaonan deui keur dewek mah sia. Sugiba maju sia maju sampai we dewek moal mere ampun deui maju Sugiwa maju. Harita Ki Bewok terus-terusan cacala katakan bari ngahina Sugiwa kulantaran bener-bener kamampuana ayeuna geus eueuh nanaonan keur nyang hareupan manehna mah. Setan sia ngahina ka dewek oge can naon-naon sia. Bewok can naon-naon rasakeun sia lamun kitu mah dewek oge moal cicingeun sia. Kacileng harita Sugiwa teh langsung luncat ka tukang kawasna marek ngagunakeun ajian andelanana. Wah, dasar aki-aki peot lain nyerang kalah ka mundur kawas kitu sia teh rek gelut atawa rek kabur atau rek nyerahkeun anak sia tereh-tereh cok atuh jijik kabur ka mana geus teu wani gelut mah keun anak sia mah ku dewek bakal digulung kaper. Aing geus panasaran kawas kumaha geulisna anak sia teh. Sugiwa harita Ki Bewok terus-terusan cacala katakan seuri ngahina kulantaran yakin Sugiwa teh moal bisa kukumaha deui di hareupeunana ayeuna mah. Setan sia bener-bener teu bisa dihampura deui ayeuna mah sia teh. Rasakeun yeuh drok dok harita Sugiwa teh langsung matak ajian anu diandalkeun ku manehna anu dicangking salila ieu awakna teh ngageter dua leungeunna disilangkeun di hareupeun dada tulang-tulang ting drektek kadenge bakat ku kuat-kuatna kakuatan anu ayeuna ku manehna diembat. Nanahonan sia Sugiwa urat-urat ting karencang kitu tulang ting dredeg aduh geus hayang potong ku dewek sia. Maju sia maju montong ngan saukur kikituan bae maju sia. Setan sia rasakeun dieu hiu kacileng jebrot deligdeug jalijug harita Ki Bewok oge harita mah teu cacala katakeun deui kulantaran geuningan ayeuna mah tenggelan Sugiwa teh aya dampakna keur manehna sanajan teu karasa nyeri atawa matak ngabahayakeun keur manehna tapi sukuna mundur aya kana dua lengkahna sarua jeung Sugiwa anu kabanting kulantaran kakuatan anu kumanehna dikaluarkeun aya nu nadah ku kakuatan kuat tina badan Ki Bewok. Hebat geuningan aya siihan oge Sugiwa alus sok deui maju sia dewek hayang nyaho naon deui anu bisa ku andika dilakukeun biakeun sia ka sakabeh kamampuan andika ayeuna di hareupeun dewek. Cek Ki Bewok bari ngokohkeun deui dua sukuna kawasna mah ayeuna mah manehna oge moal cicingan montong ngahina bae jeung cicela katakan bae sia ge gerem maju lawan kekuatan dewek sia Bewok
montongan saukur seuri kawas nu gelo bae sia teh cek Sugiwa harita ngahina oge kaki bewok edan sia wani sia nyebut nu gelo ka dewek goblok sia sok atuh ari kitu mah sok rasakeun sia maju deui Sugiwa ari sia geus teu kuat hayang nangkarak pengkang ku dewek mah sok maju sia maju. Ieu ku dewek dibuktikeun sia montong sambat kaniaya andika ayeuna bakal cilaka ku dewek. Hiat hiu hiu Sugiwa dua leungeunna kacida cepetna harita narajang Ki Bewok anu ayeuna mah teu cicingeun leungeunna teh nyolodor ka hareup mapag dua leungeun Sugiwa anu geus deukeut hampir kena kana awakna atuh dua pereup maranehna teh diadu dak des jebrot koleang kubrak ampun aduh tobat waktosna kabojeng seepnya wargi cag dugi ka dieu heula kumahanya kaayaan Sugiwa dina waktu harita dina nyang hareupan Ki Bewok anu boga kamampuan ayeuna mah geus lain bantrak-bantrakeun jago atah-atah jeung nah bakal salamet Sugiwa teh sanggeus patelak jeung Ki Bewok jeung deui kumaha kaayaan Lisnawati jeung sakabeh murid-muridna katut pamajikanana dina waktu harita ningali kaayaan Sugiwa teu gampang dina nyang hareupan Ki Bewok cag ayeuna urang tunda dugi kadinya insyaallah enjing ku simkuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.